Bismillahirrahmanirrahim. Dina hanca kamari parantos dijelaskeun bahwa di malam nisfu Sa'ban teh teu meunang ngalaksanakeun salat sunnah berjamaah, margi hukumna makruh. Eta numutkeun Syekh Utsman Al-Khawbawi dina kitab Duratun Nasihin. Sareng memang kitulah numutkeun dina kitab-kitab fikih oge, tidak semua salat sunat tiasa diberjamaahkeun. Salat sunat anu tiasa diberjamaahkeun mah eta we nu tos kamasyhur, salat tarawih, salat Id, salat istisqa, sareng naon ditah kitu we lah anu tos dijelaskeun dina kitab-kitab fikih. Selain dimakruhkeunana salat sunat berjamaah, wa kadza sarengnya kitu deui israjus surujil kasirati, ngahurungkeun lampu-lampu anu loba, fil masajidi di masjid-masjid, wa iqadul qanadilil kasirati, sareng ngahurungkeun lentera atanapi obor-obor anu loba, fil jawami'i dina kumpulan, fi tilkal lailati di eta peutingan nisfi Sa'ban, la yazuzu eta teh henteu meunang. Tapi kade lain hartina ulah ngahurungkeun lampu di masjid atuh poek meureun, ngan anu ulah teh ngahurungkeun lampu secara berlebihan, make obor, make lampu disko, komo geraku masjid dipakean lampu disko, tak ieu nu teu meunang teh. Syekh Utsman Al-Khawbawi nyarios kitu teh lima dzukira fil qaniyati, kumargi aya cariosan dina kitab Qaniyah anna israjas surujil kasirati, bahwa ngahurungkeun lampu-lampu anu berlebihan anu loba, lailatal baroati dina peutingan baroah atanepi nisfu Sa'ban, fisikaki di berbagai gang, wal aswaqi sareng di pasar-pasar, bid'atun eta teh bid'ah. Wa kadza sarengnya kitu deui ngahurungkeun lampu anu loba nu berlebihan fil masajidi di masjid-masjid. Nah eta lah saur dina kitab Qaniyah. Wa yadmanu sareng kudu menjamin saha al-qayyimu seorang penguasa. Seorang penguasa misalnya RT, RW kudu ngajamin ulah terjadina perbuatan-perbuatan anu tadi, ngahurungkeun lampu berlebihan, ta eta penguasa kudu bisa ngajamin mah masyarakatna ulah sampai ngalakukeun kitu. Bahkan lau dzakarahu seandaina aya anu nyaritakeun hu kana masalah tadi, wa syarratahu sareng mensyaratkan eta si pemberi wakaf teh kana itu ngahurungkeun lampu, la yu'tabaru dzalika syar'an, maka eta teh henteu dibolehkeun menurut syara. Misalna aya seorang jalma anu beunghar menjelang nisfu Sa'ban datang ka Pak RT, Pak RT abdi bade ngawakafkeun tempat kanggo engke acara malam nisfu Sa'ban, rek ngahurungkeun lampu secara berlebihan, wah dihiasi ku berbagai hiasan-hiasan lampu, ta eta teh teu meunang, entong ditarima ku Pak RT, malahan bere nasehat. Wa illam yakun sareng upami pemberi wakaf eta teh masihan wakafna teh lain berupa tempat,
min malil waqfi misalna manihanana merekna harta berupa duit misalkeun Pak RT ieu abdi gaduh artos 2 juta jang biaya nyaangan lampu di gang di masjid di jalan di pasar dan lain sebagainya bal tabarro'a bihi eta oge sarua ngarupakeun penghamburan yakunu dzalika tabdiron perbuatan anu kitu teh nyaeta ngahambur-hambur harta ngabubadirkeun harta wa idaatul mali sareng ari meakeun harta wa tabdiru sareng ngahambur-hambur harta haramun eta teh haram binasil Qur'ani menurut nas dina Al-Qur'an. Jadi ngahambur-hamburkeun harta meakeun harta kana perkara anu teu pararuguh teh eta teh haram menurut Al-Qur'an. Sakumaha tos kauninga ku sadayana dina surat Al-Isra ayat 27 Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Selain dilarang ku Al-Qur'an wa qad nahan nabiyyu sareng sungguh parantos ngalarang Kangjeng Nabi sallallahu taala mugi rahmat Allah anu maha luhur alaihi tetep ka Kangjeng Nabi wasallama sareng kahormatan ti Allah ngalarang kana naon an idaatil mali ngalarang kana ngahambur-hamburkeun harta. Jadi Kangjeng Nabi oge ngalarang ulah sok ngahambur-hamburkeun harta gaduh milik rizki anu lebih mah di malam nisfu Sa'ban gunakeun wae pikeun menyantuni anak yatim pikeun menyantuni fakir miskin atanapi pikeun memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga urang belikeun kana minyak goreng anu keur mahal belikeun kana beas supaya jongjon pamajikan ulah manyun tak kitu daripada eta duit teh dihambur-hamburkeun kanu teu pararukuh wa'tiqadun sareng ari ngaitikadkeun nekadkeun anna dzalika bahwasanya nyana kelakuan anu tadi ngahurungkeun lampu secara berlebihan di masjid di gang sareng di pasar qurbatun eta salah satu cara mendekatkan diri ka Allah min a'dhamil bidai eta teh panggede-gedena bid'ah wa aqbahis sayyiati sareng pangjore-jorena perbuatan anu jore. Jadi paling jore adalah gitu. Jadi ulah boga patekadan bahwa ngahurungkeun lampu secara berlebihan teh eta cara ngadeketkeun diri ka Allah. Cara ngadeketkeun diri ka Allah mah nu geus puguh we ku sholawat ku maca Al-Qur'an, salat sunat taubat, tahajud dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab.